moal beres lamun urang henteu beres hakikat melalui thariqah lah abeh urang izin ka Gusti Allah ketika urang nek di bere duit diperhitungkeun ku urang ieu ke duit naon ieu haram apa halal ketika teh urang dek disogok ieu teh duit halal apa haram lamun bersyariat doang malah minta deui mantap kiai anu ngajukeun proposal ka presiden atau ka gubernur atau ka bupati melalui depak sarua ta depak na ge janyana ge ngusulkeun ka ditu muih kabeh na eta kiai anu angel ka sorgana bahkan melalui neraka alhamdulillahirabbil siang alhamdulillah nu kos kitu uyuhan sebab teu mengenal Allah dengan seutuhna maka mulailah ku urang teh diurusan gol bu urang melalui thariqah tadi panjang caritana lamun urang nyaritakeun thariqah sampailah ka hakikat musahadah ngaranna lamun ilmu syariat tadi geus dicaritakeun ilmu thariqah ilmuna tasawuf jurusanana jurusan tarekat sasaranana adalah qalbu ialah hate gelarna adalah zahid pagaweanana ubudiyah urang geus rapi eta datanglah ka hakikat eta musyahadah dawamun nazri ilallah nah ieu mah ilmuna disebut ilmu tahakkuk ilmu keyakinan ilmu tahakkuk jurusanana jurusan hakikat sasaranana adalah ruh nu tadi kurang dicaritakeun salat eta lain awak ruh nu mantak dina pikir dicaritakeun lamun teu bisa nanggung diuk mun teu bisa diuk ngedang mun teu bisa ngedang kicep roh anu main salat eta make roh bae nu mantak loba ayeuna di pasar Kemis mah loba nu teh salat ka masjid ngagoler bae jagna roh aing keur salat ka ditu mun aya tangkepin cita nu ka situ saya serahkan kepada Kapolres kalau ada yang begitu tangkep ya maling salat berarti nya eta jahat lebih jahat daripada maling sepatu eta nah iyalah ibadah mantep boga kanikmatan anu luar biasa kapanggih jeung naon bae asa kapanggih jeung Allah pada hakikatna ieu alam adalah itu gambaran-gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nu mantap parabotna tafakur muraqabah dan zikir geus zikir eta aya aturan-aturanana tafakurna pelebah mana tafakurna anu diurus ku ahli tarikah aya genep tafakur kemudian aya 20 muraqabah kadituna zikir ngamaenkeun qalbu kamaenkeun ruhani lamun geus datang kadinya nah geus dihibur ku Gusti Allah ngaranna mun Kangjeng Nabi memang asli dihibur Kangjeng Nabi ku mukjizat lamun wali dihibur ku karomah Syekh Abdul Qadir tadi geus dijelaskeun berbagai mangkobah nu loba pisan unik Syekh Abdul Qadir mah kelahiran Syekh Abdul Qadir begitu lahir aya 5 perkara nu unik hiji lahir tanggal 1 Ramadan nyana geus teu dahar orok lahir geus embungeun nyusu di urang mah kumisan janggotan bulan Ramadan madang keneh bae beda madang bahasa mana sih itu madang aing teu nyaho eta sebenarnya mah asana bahasa sepatan eta kajeng rawa kidang madang eta nah nomor kedua bapakna ieu mimpi pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunikanana kos kitu nu paling hebat kaunikanana ketika Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun itu 471 nah 1100 anak lahir lalaki kabeh ku ngahormat kana karomah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi wali kabeh nu lahir di Baghdad 1100 jadi wali kabeh percis kos di Indonesia barang si eta lahir di presidenan jadi tukang korupsi kabeh nu bareng lahir jeung si eta tukang korupsi kabeh alhamdulillahirabbil ayo sia dihibur geus kula mendek singkat bae aya guru urang ti Jawa na ieu mah hiburan Syekh Abdul Qadir teh kagedekeunana dihibur tahun 488 Syekh Abdul Qadir masuk ti negeri Jalan ke negeri Baghdad panjang mun kukula didongekeun geus bae ulah wakalana irah deui
ya. Kemudian 32 tahun ngalalakon Syekh Abdul Qadir teh lain lalagaan karomahna geus teu asing deui lain bae sekup nasional internasional terus panjang masa Syekh Abdul Qadir mah dia teu maot wali mah ulah disangka wali maot buat ting kuari aya Abdul Qadir percaya henteu di dia Abdul Qadir mana jelemana tukang naon eta nah iyalah dibere hiburan lamun Kangjeng Nabi dibere hiburan ku Gusti Allah ketika darurat cai malah lancer dina jemari tek 1000 jelema dah nginum ke saat-saat hiburan Kangjeng Nabi modal eta kemudian Kangjeng Nabi masak saleter nu daharna 1000 teu seep bahkan masih kena bisa diberkat saleter tapi kurang lamun muludan tak ada itu berkatna tekor malulu heran ini Kangjeng Nabi mas saleter tapi di dahar ku 1000-an bahkan cek Jabir bin Abdullah andai kata 100.000 moal seep moal bisa temal lantaran atau mujizat hiburan para nabi batu bisa salam ke Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah hiburan urang mah hiburanna jahe assalamualaikum janda herang agak hiburan kena Kapolres nama supaya tidak setruk kayak Pak Bupati Kapolres begitu aja tenang nah iyalah hiburan di makom-makomna mun Kangjeng Nabi kitu hiburan anak mun para wali Syekh Abdul Qadir geus teu asing deui tadi geus dicaritakeun dina manaqibna urang ulah nyaritakeun Syekh Abdul Qadir hiburan anak ulama urang mesetik ulama urang di Tangerang aya pamalingan kelas kakap ketika Syekh Nawawi aya di urang hiji eta pamalingan teh malingna saat eta maling kebo 5 nu geledek maling sapeda reli 5 kemudian jelemana dipaehan dipencit set nu boga sapi na jeung nu boga sapeda otomatis polisi ngerahkeun sekuat tenaga untuk mencari pelakuna kesulitan ayalah nu ngabejaan di Belaraja coba bae soan ka Syekh Nawawi kaditu coba mumpung aya di dieu Syekh Nawawi jeung budak ulah leuleuh budak atuh jenggotan ge ai beuki dahar majang naon ieu mah budak ge lain sambarangan budak Kapolresta poho ngaranna kula tapi di catetan nama aya insyaallah soan lah ka Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam lantarannya nama bahasa Jawa ngan disundakeun bae ya isos titik-titik lah oh iya ge ora bagus kita mah Jawane Jawa mau ora mengkono kula lamun bahasa Jawa santri kula nu seuri hebor walau orang mau ge santri di dieu sok didengekeun bae penting teh si teu budak ngomong apa setan si eta ya hiburan ada apa cek Nawawi begini Pak Kiai di Tangerang ini mendengar ada kejahatan yang dahsyat enggak makanya Pak Kiai harus ikut tahu ya urusan begitu mah itu terserah Bapak aja saya mah ibadah aja cek Nawawi teh Bapak-bapak itu urusannya saya bukan begitu ini ada maling 5 kerbau besar dicolong orangnya dibunuh kemudian sepeda reli saat itu dicolong juga yang punya relinya dibunuh juga nah ini kami sudah kesulitan selama 1 bulan ini mencari pelakunya tidak pernah ada titik-titik temu mohon kepada Pak Kiai dengan doa Pak Kiai oh iya cek Syekh Nawawi ntar dulu ceknya udah makan belum udah oh iya kalau udah tenang katanya ini cepat ketemu kalau udah makan Nawawi asup ka jero nyokot broklak eta paranti lamun anu hayang ngising cepet ngising baheula mah aya broklak wali mah kan aya keneh di tulisanna di sejarahna broklak berarti paranti lamun urang hayang ngicin cepet nguras diberelah Kapolres eta Kapolres bingung atuh aing bisa ngising jalan naon hubungan pamalingan jeung broklak ya cek Syekh Nawawi minum aja di sini minumnya nggak usah susah-susah kalau pengen ketemu itu malingnya
bingung Kapolres jauh jasakan hubungan pamalingan jeung broklak jauh teu harti ku urang ge asana urang ge lamun dibereng ke heula tapi kelantaran dibaksa ku senawi minum diminum ku nyana bismillah begitu diminum udah pulang ini di mana titiknya enggak usah nanya udah minum broklak kok cek saya Nawawi udah pergi katanya atau Kapolres naik mobilnya ngeng pelebah belah raja Cikande teh apa aya teh aya kali naon ngaranna teh Cikande kali naon ngaranna hah pelebah dirinya nyana hayang ngising Kapolres aing teu kuat hayang ngising gara-gara saya Nawawi ya kunaon atuh aing jadi kieu ya pamalingan can puguh beunang aing geus hayang ngising tidinya langsung bae tah ka anak buahna pegang tuh mobil emang kumaha perut sakit perut gara-gara broklak nih atuh terus ke handapan deuh ka kali begitu nyana keur ngising di juru aya jelema keur ngarokok bae set aya sapeda rel di dieu ini kali ya hiburan wali teh geus kitu eta ngising sapotong diampet deui teu ngisang-ngisang acan Kapolres besi lumpat langsung ditewak kamu maling ya waduh maaf bagaimana maling ya atuh langsung tikem bawa tak eta wali teh geus kitu meunangkeunana lain make satelit gitu make broklak ialah hiburan para wali hiburan ahli-ahli marifat kos kitu diantarana urang lumpat di Syekh Nawawi ka Syekh Khalil Bangkalan begitu Syekh Khalil Bangkalan keur ngobrol jeung Kiai Arif saking asikna ngobrol asik perasaan geus salat asar begitu jam genep kurang 10 ditoelnya na ku Kiai Arif Kiai kenapa kita belum salat asar Masya Allah lupa kita saking indahnya ngobrol agamanya nama lain ngobrolkeun catur emangna Kapolres Kapolsek Haji Pendi ngobrolkeun nu kari itu malulu pedagang bangsa gapleh malulu tamah nah cak Kapolres aing kadung ka dieu cenah tenang jadi murid saya nanti nah barang geus kitu cak Ki Holil teh Ki Holil 10 menit salat kita enggak apa namanya enggak cukup ini kemagriban kita kalau salat kemagriban ini iya cenah saya kan nama lain cara bapak-bapak sholatna teh bapak mah Allah likum cek baturan geus wah bapak mah tapi saya mah teu leutik eta urang dia ai Syekh mah pan langel sholatna Allahu akbar ku kehusuanana ku musyahadahna ku keindahan sholat gitulah Ki Holil nah sekarang begini aja ceknya itu tuh daun apa bawa ke sini duaan di bawah tak ku Ki Arif saya di depan kamu di belakang kita ke Mekah aja lah yuk ayo jekelan Ki Arif ade sok berangkat ke Mekah set di Mekah mah horenganan kakarak jam 4 coba kita sholat di sini kan tenang iya eta hiburan wali tak kos itu ta kamari ge aya barang dicarekan gono kolot hiburan kan ngora Masya Allah daya mun nyaritakeun hiburan para wali kula boga sejarah wali sanga hiburan anak luar biasa Ki Khalil Bangkalan geus moal kawadahan hiburan anak ulah kiai-kiai nu ternama ieu Kiai Hairun dek hajat aki berarti geus marah bae pamajikanna heuy geura malik kebo pan urang dek hajat atuh kudu pake daging oh dek dinaon ge daging dek semur sia mah sia bae urusan dapur ke aing nu meuli daging wah kalem meuli 1 kilo pamajikanna godek bae iya kumaha nu diondang sabaratus 1.000 kok meuli 1 kilo ai sia urusan bae urusan mamarahan ka kiai ka kiai ka salaki urusan bari ceuriknya naing ka isinan asana-asana ka isinan deui kadinya deui Ki Hairun gara godog bae ta semur lah bodo 1 kilo Ki Hairun keluar terus bae nya nama nuar cau kalutuk goplek dicacak punyana set diasupkeun ka bakul ya hijikeun kadinya mau ku situ hijikeun atuh begitu leuna hijikeun
cek Hairul hijikeun ulah salah bumbuna nu loba tutupan dihijikeun ka dieu bari marah buak aju di bumbuan ka dieu ditutupan kira-kira geus diasakeun mun daging teh angkat begitu diangkat jadi daging kabeh asana lamun haji pendek kos gitu asa ngajualan nya emang tololnya nama atuh ka bisnis bae lumpat masyaallah nah ilah hiburan-hiburan para wali mun kukula dicaritakeun encan Sultan Aulia Banten sa Maulana Hasanuddin Can Syarif Hidayatullah encan ketika kula dongeng teh di perjalanan wali sanga boga hiburan-hiburan tersendiri termasuk kiai-kiai nu kuariga mun kukula dicaritakeun Abu Yadim Yati Cadasari boga hiburan almarhum abah kula ge ngabogaan hiburan begitu tek bae di teangan ieu ka mana cang abah sia ieu cak ibu teh abah sia ka mana tadi pandiuk bae di dieu eueuh ieu tamu tuh geus loba tuh teangan ku kabehan ku anak eueuh ai praktek teu kebal teh diuk bae aya naon ya cenah lain dewe ti mana atuh da ti mana di dieu bae lah cenah ti tata di meureun ka mana sia atuh pugu di dieu bae tah hiburan bisa teu kadeuleu eta hiburan eta kula ge bingung kan di dinya bae tapi teu kadeuleu ku urang mah lamun boga ilmu kos kitu pamajikan obat teu kadeuleuan kuno kolot tenang aing daya guys lantaran waktuna ieu nya babagi insyaallah ke iraha-iraha kukula dicaritakeun urang nyaritakeun perjalanan syariat mah kabehan geus perjalanan torekah ge ala kadar hiji dua memeureun ti Jawa Timur sampai Banten mah aya walaupun teu optimal tapi tetap masih aya utuh keneh Qadiriyah wa Naqsabandiyah jeung berbagai kitu tarekat-tarekat lain ketika geus jadi datang ke hakikat loba hiburanana ternyata sebab naon dunia ieu leutik jasa nyana neuleunangan ka Allah doang ketika ku Allah dipetakeun dunia mah eueuh nanaonan sebab alamatul arif jelema ciri jelema anu marifat ayaguna golbuhu farigon anid dunya hatena ngesepi tina dunya eueuh bae neuleuh kana dunya Allah hiji sebab naon sebab paeh dunia ditinggalkeun eueuh nanaonan nu dibawa adalah keutuhan urang muraqabah urang tafakur urang ibadah urang nu bakal jadi itu keindahan ke di alam itu nah ieu mah dek jaritakeun bae Gusti Allah teh Gusti Allah ieu amanat ka malaikat Jibril sampaikan amanat wasiat ka Muhammad kekasih kaula aya naon sampaikan agbid ainaika kitu pereumkeun mata wa alsik lisanaka ieu tutup rapatkeun lisan ali lisanaka wa alsik syafataika ieu narapatkeun wa ali lisanaka wagul Allah dilaksanakeun ku malaikat Jibril disampaikan ka kangjeng Nabi ti kangjeng Nabi diwasiatkeun deui ka Sayyidina Ali agbid ainaika alsik syafataika wa ali lisanaka wagul Allah Sayyidina Ali kawasiatan ti kangjeng Nabi kemudian Sayyidina Ali kawasiatan ngawasiatkeun deui ka puterana Sayyidina Husain ngawasiatkeun deui ka puterana Imam Zainul Abidin ngawasiatkeun deui ka puterana Syekh Muhammad Bakir wasiat deui ka Syekh Ja'far Shadiq wasiat deui ka putrana Syekh Musa Al-Kazim wasiat deui ka putrana yana Syekh itu Abdul Hasan Ali Ridho wasiat deui ka putrana yana Syekh Marufil Qurki wasiat deui ka muridna Syekh Seri Sikti wasiat deui ka muridna terus kukula mun dicaritakeun teu perlu lantaran waktuna cukup cukup wasiat deui ka Ahmad Khatib Sambas Syekh Ahmad Khatib Sambas wasiat deui ka Syekh Abdul Karim Banten Syekh Abdul Karim Banten wasiat ka Syekh Astawi Caringin wasiat deui ka kitu Syekh Husain carita wasiat ka Kiai Dahlan bin Arja'i wasiat ka Kiai Arsyad bin Haji Ismail wasiat ka abah kula Abah Haji Dimyati ti Abah Haji Dimyati kukula kuari diteruskeun saaya-ayana mudah-mudahan orang kabehan orang jadi nyilsilah dina tarekatna jadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kena jadi murid-murid guru-guru orang ahli tarekat anu kabelah ditu mah jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etalah ara kadara yang kayan silsilah anu ca Kangjeng Nabi malam tattasil silsilatuhu saha jelema anu teu itisal silsilana fa huwa maqtul faid eta memaktu faedna moal boga faed kajen hukum age moal aya karasana tarekat teh eta mangke tarekat teh kos kieu begitu teknya na tarekat bisa ngobrol jeung jin tarekat jin tah mah jadi mbah jin tah mah bos
ulah dituturkan senyata ede tarekat begitu ditanya mana tarekat naon ulah mah tarekat teh hayang maju usaha tarekat belon sia tarekat ieu di mana di ditu cenah ti wetan maksudna naon hayang jabatan naik tarekat goblok jeung tolol naon ieu tarekat hayang dagang maju eta kabeh ge urdu bener kos kitu hatta hayang tenang nu mentak sia tarekat naon hayang tenang we cenah hate salah geus tarekat mah hayang usul ilallah kapanggih jeung Allah engke diberi hiburanana ala inna tatmainnul qulub ala bidzikrillah tatmainnul qulub eta mah hiburan engke lamun urang zikir bae ku Allah diberi ketenangan jiwa ketenangan batin dan lain-lain sebagainya jadi lamun aya tarekat luar daripada usul ilallah tarekat mikung nu kitu goel mu'tabarah mantap di zaman Gus Dur aya datang ka kuari ge aya mu'tamar thariqah mu'tabarah supaya kanyahoan antara mu'tabarah jeung nu teu mu'tabarah iyalah ala kadar kula nyaritakeun sisilah jeung hiburan-hiburanana insyaallah ke Syekh Nawawi Syekh Asnawi Ki Ahmad Khatib termasuk Syekh Sultan Maulana Hasanuddin kula engke nyaritakeun hiburan-hiburanana bae lah pokona daripada hiburan topeng mending eta bae geus nya nah termasuk Syekh Yusuf teh seputar daripada Sultan Banten kula boga engketa hiburan-hiburanana terus ka Syekh Syarif Hidayatullah kemudian terus ka Wali Sanga terus ka Ki Khalil Bangkalan dan sekitarna wali-wali nu aya di urang insyaallah iraha waktu kula nyaritakeun hiburan-hiburanana nih masa kali deui mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aku murid sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz oge dijadikeun murid daripada guru-guru urang tungguan hiji deui aya Kiai Tikali Ongo guru daripada bapana guru daripada Abu Yatim Yati nah iyalah kula ge insyaallah ngadaengkeun di dieu ulah robah sakitu bae pihatur ti simkuri apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana sakali deui hatur nuhun ka para panitia sekampung Cilongok anu geus luar biasa nyieun tendana ge sabulan ieu teh dianggap bagus ku urang Cilongok sanajan dedelan urang mah ieu teh bagus sebenarnya tapi nu jelas karyana anu luar biasa Kapolres ge nanyakeun saya bikin begini aja atuh ulah nya mah boga duit nah iyalah hadirin kaum muslim sakitu bae billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh